Tinggal gentos satu ini. Nya tukang meser tuh kuaan itu yang HP iPad sabarang hargina. iPad teh anjing mahal 800 juta. Aku murah nawe, mau iPad 2 nawe. Sami nu kampung game sekitar 17 jutaan. Galaxy pula atuh Galaxy we main pemeser teh Galaxy naon sih mau ayeuna teh? Galaxy teh ayeuna teh harga sami nih sekitar 1 juta. Wow. Ini arah-arah pisannya HP teh. Tuh neng mah yang tablet we. Ada tablet hargana sabaraha? Harga tablet teh 5 juta. Mira ini arah-arah pisan. Awis pisan. Ini 18 juta, 5 juta tuh. Tablet nu murah nawe atuh. Tablet pangirana. Nya. Iya, tablet pangirana. Tabletnya disirah ti warung kan 2000-an. Bapak teh sono pisan ka mama. Hayu atuh mah. Kela atuh budak campeureun. Ah, biasana ge cabut heula buukna. Coba anya ku. Geus peureuh? Geus are. Hayu atuh. Ayo. Tadi malam enak sekali. Nanti malam sekali lagi. Lila lila hulu aing botak. Jamil, ari Jamilnya apa mak? Nanya tuh mak, Jamil teh nyaah ka mate. Pokona mah mate segalanya buat Jamil. Ya heueuh atuh udah Jamil mah nyeuseul kumaha, nyetrika kumaha, kumaha sagalana kumaha. Ilmu bapak pondok umur. Wow. Bapak teh penasaran. Hayang ngasaan ais ai kotok. Sok aya wae kahayang teh keur mah geuning hayang nun teu. Beneran eta teh Pak? Nya mah. Bener. Nya mah ieu mah bisi we. Pondok umur can nyobaan. Ayo kahayang nyobaan. Tuh atuh mama dijieunkeun heula tungguannya. Nya mah. Tong lila mah. Iya Pak, pais di kokokna. Geus dijieunkeun, tah sok geura dimakan. Tereh cager. Cik, coba aku mama. Sok kalinya. Ini pang besar gitunya. Kayak pais di kotok, kayak cobaan heula. Gusti, cobaan heula. Pahit geuning kayaknya panya. Mau kasih seru dengeuna. Ya, kalau cager, nggak sekarasa pahit. Oh, mau beren ku bapak nu gering.
Alhamdulillah, ini akan terus sama. Ya ada aja Neng. Ada tinggal loncatan. Ya bapak teh bete minum obat. Tapi poho obatnya cani kocok heula. Tas pieu maca. Kocok dulu sebelum diminum. Lah mata kayana dikocok di jero beuteung. Sok bah, ini mah tuang heula. Nuhun, Mak. Masakan nikmat pisan. Lain bah. Ayeuna mah abah teh ketinggal di bukit kolot wae. Kumaha kitu? Eta buuk, ini asa buki longsor. Ya, ngebotak teh rupa-rupa. Botak itu kan ahli sejarah. Botak diharap ahli futurologi. Lamun botak nasi abah mah Nah, kumaha gitu? urut gering panas. Neng ka dia Neng. Usmini. Akang dia. Akan mah ari geus mabok teh, unggal peuting ngakeun duit di lebar pisan. Baik. Neng ge ngapoe nomor duit ke salon, meuli lipstik, meuli bedak, sendau. Apa neng teh meh geulis, aya neng geulis teh jang sapa jeung anak keneh. Teu kudu. Mata akang mabok unggal poe ge. Akang teh yang ningali neng geulis unggal poe. Tinggal aku saya ditilik-tilik teh. Dia kaya masalah. Oh, oi, dewek teh penting masih yang gede jeung pamajikan euy. Tah pamajikan teu nolong euy. Kurang ketemu ani ka pabalikan kitu teh Mang. Urang nya pian nyentik TikTok jadi jak di Instagram. Tidak ada guna-guna pamajikan kitu. Buh di posting di Instagram dihujat pun netizen. Emang macam kana. Ieu ceutana mah dewek teh pas ya. Eta mah pamajikan kokoronangan, jelek-jelek bari sorong. Keluar sia di kolong raya. Bari kokoronangan euy. Ulane, Ini resepnya orang Amerika mah ya kumaha gitu. saking canggihna bisa mikiran kumaha ti bumi ka bulan bisa hirup jeung netep di ditu. Ya komo AA atuh neng. AA mah leuwih canggih tibatan Amerika. Kumaha kitu a? AA mah geus mikiran kumaha carana hirup ti bulan ka bulan. Heotong, Naon mil? arek balik sekolah maneh. Adi heula tuh. Nah, ame teh sakola mil. Ah, bernaon atuh sakola ge. Mau ge anu teu sakola anger we galak sok. Mana teu percaya sok. Mau diadukeun jeung sarjana eleh we ke sarjana.
Maghrib karek balik isep-isep kemana wae, Pak? Biasa mah, balik musep. Cik, menang sakumaha mancing teh, Pak? Poe bieu mah teu bebenangan mah. Kalah beak duit we, jang meuli eupan jeung esen. Dah, cek mama oge, jadi pemancing mah mau maju-maju, Pak. Ari mama. Lamun papa maju mah tuh digebrus kana balong.